Jungjunan mah ieu lamun jungjunan teu ngebak dina sayuswa anjeunana maka jasadna bakal tetap bersih, jasadna bakal tetap suci gitu kan. Naon atuh jungjunan ngebak meh aya contoheun meh aya tuturkeuneun kitu kan. Jadi aya nu diamalkeun ku Nabi anu tujuanana nyaeta supaya aya tuturkeuneun umat gitu kan. Tuh aya anu lain tuturkeuneun urang da moal bisa gitu kan. Aya contohna seperti semana dina hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dawuh ka Siti Aisyah ya radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah kan panon kami terkadang sok peureum tapi wala yanamu qalbi hate kami mah tarasare Aisyah aya di dieu sugan nu bisa hatena tarasare saumur-umur naon keur beunta ge hate mah sare komo keur sare gitu ya keur beunta ge hate sare da eta lamun ditanya bubar ngaji padahal tadi teh molotot tadi teh gitu kan da teuing ditanya teh teuing euy poho deui tuh paroho bubar poho nah gitu. Naon deui cenah jungjunan mah di mana anjeunna angkat-angkatan keluar siang dina waktu panon pohe gitu nyaangan langsung mega mayungan di luhureun mastakana sahabat teh selalu kieu gitu kan sareng Nabi teh estuningku lucu estuningku gitulah gitu aheng teras sareng jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jungjunan mah dinu caang tara aya kalangkangan jasadna teh teu aya kalangkangan ari urang mah biasa kalangkangan teh nya jungjunan mah teu aya kalangkangan tah ieu kaistimewaan Nabi ieu mah moal bisa diturutan ku sararea moal bisa ya jungjunan mah linggih di mana bae tara aya reungit rametuk laler nuwani netek kana salira jungjunan dan Allah ieu mah lain turutaneun urang da ieu mah kaistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Lajeng nadai cenah jungjunan mah lamun linggih sareng sahabatna najan sareng nu jangkung aneh ngariung sareng jungjunan pundak jungjunan teh di atas sesetrip gitu kan penasaran ieu sahabat bisi kieu bisi meureun sahabat mah di mana gedengan jungjunan bisi moyongkodkeun anjeun jungjunan keur ngadeg mapah ieu aya sahabat nu kacatur jangkung walang konyang ieu sahabat lajeng nyelip ka jungjunan mapah mayunan sakidik bari ngareret kana pundak jungjunan tetep pundak jungjunan luhurna Allah kan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha sate acan Nabi urang diangkat janten Rasul dan waktu Nabi urang dina yuswa 25 tahun Sayyidatina Khadijah harita yuswa 40 tahun dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuhunkeun ku Siti Khadijah mimpin perdagangan ka Syria ya ka Syam nah caritana mulih tidinya tina perdagangan kenging bati anu teu pernah terjadi dina usaha Sayyidatuna Khadijah teu pernah terjadi anu luar biasa berpuluh-puluh kali lipat batina kan lajeng Sayyidatuna Khadijah masihan hadiah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 angoan ngawitana mah masihana mah hiji ditaksir ku Siti Khadijah ieu sate acan nikah ya kan masihan hadiah ya gambaran yang Muhammad aya ieu abdi gaduh ieu angoan ya ti nagara anu ya manawi ka anggo dan ukuranana teh ukuran anu pangalitna tapi ditinggal cekap sareng jasad jungjunan katinggal pasihkeun teh rap di anggo barang rap di anggo teh sae pisan pas ieu anggoan teh kan teu seureuk teu lombor emut Siti Khadijah lamun aya keneh 2 deui mun nu hiji
tapi eta mah ukuran teh mun ayeuna mah ukuran teh XXL gitu kan ayeuna. Tapi aya bahan logor urang cobaan teh Muhammad aya deui angoan upami itu aduh langkung saya pisan nanging ageng cingan Khadijah bawa ka dieu saur Jungjunan. Lajeng dianggokeun ku Jungjunan barang dianggo ku Jungjunan sarua teh jeung nu kahiji sarua kaget saja Khadijah. Nah da eta mah ukuran lagi XXL penasaran aya hiji deui anu leuwih loba deui XXXL gitu aja. Gambaran aya hiji deui anggoan ya. Eta mah langkung saya pisan Khadijah bawa ka dieu. Lajeng dianggo deui ku Jungjunan sarua jeung nu kahiji. Tak keistimewaanna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge Jungjunan mah ieu teu kapendak kaberatanana. Teu kapendak kahampanganana. Teu kapendak hiji waktos dina hadis diuningakeun. Jungjunan alam nuju angkat-angkatan lajeng Jungjunan didinya miwarang ka hiji sahabat ka Sayyidina Jabir. Anjeunana bade qada hajat teh muncul bahasa kasarna mah kan kaberatan atawa kahampangan. Cek bahasa lemesna bahasa Arab qada hajat. Jabir kaditu ka tangkal korma bari nunjukkeun Jungjunan kana kebon korma. Kadieu kitu cek kami pangnutupankeun jasad kami orat kami rek qada hajat. Cik lamun urang nya dititah ka dieu ka tangkal korma rek digugu mah jelema gelo gitu ya teh gitu kan. Tapi Sayyidina Jabir yakin saya yakin ieu teh utusan Allah mustahil bohong geus sakitu Rasul mustahil bohong yakin. Anjeunna teu jeung tumaros deui ka Nabi teu make jeung loba pikiran deui gitu make jeung naha make jeung kana tangkal korma teu. Gidi gue Sayyidina Jabir teh ka kebon korma eta teh ratusan tangkal korma. Lajeng sasauran he tangkal korma aranjeun kabeh disaur ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bade qada hajat kan. Nah atuh naon nu terjadi? Nu terjadi eta tangkal korma sekebonan ratusan jol goyang kabeh ngajungjung kabeh geus kitu ngagolosor kabehanana ngaleuk. Lajeng murilingan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direkep dilapis-lapis kan dugi ka Sayyidina Jabir ngadawuhkeun kami boro-boro hayang ninggal jasad Nabi boro-boro bisa ninggal anggoanana ge tijian mana dikuriling boleh teu katinggal saking rekepna eta tangkal korma. Tos kitu teu kantos lami eta tangkal korma usik deui tuluy ngaleut deui balik deui ka tempatna ngasupkeun akarna ti nu panggedena nepi ka nu pangdeutikna pegat. Tos kitu kumaha begitu Jungjunan parantos jengkar ti eta tempat panasaran Sayyidina Jabir palebah dieu korehan di korehan keusik weleh teu aya tapakna nu aya teh seungit malahung anu geus teu aya bandinganana. Tak kitu Nabi mah pan urang mah hitut di dieu aya 100 meter mah dek pingsan belah ditu teh. Eta kan? Ya meh apal saha Nabi urang. Meh apal saha Nabi urang. Dan meh sono urang teh gitu kan. Mun urang aya sono ka Nabi urang ta eta teh ieu bisa hayang nyaho anugerah ti Allah nu bakal jadi salamet urang sono ka Nabi teh kan ngandek sono ka Nabi lamun teu didongengkeun pikasonoeunana susah hayang sono teh jang susah mesti keneh sono keneh ka pemain bola aja gitu kan matak perlu didongeng-dongeng tah ari majlis pargi ngadongeng-dongeng Nabi teh ku ulama diparantikeun muludan ngaranna tah gitu kan maka di dieu Kang Andri sareng rekan-rekan sadayana ieu nya ti paguyuban padepokan hideungan sadayana alhamdulillah masya Allah insya Allah salira bakal kenging ganjaran
anu pohara ieu sarumping teh sababiah salira sadayana. Sababiah salira sadayana perjuangan salira sadayana dugi ka didongengkeun junjunan, dugi ka didongengkeun wali di dieu, dugi ka didongengkeun guru urang di dieu. Gara-gara salira sadayana. Apakah Rasul dipuji teu bingahan? Jawab. Apakah kakasih Allah ku urang dipuji-puji ari Allah moal bingahan? Geus di mana Allah geus bingaheun, Rasul geus bingaheun, najan dosa salaput hulu ge ieu urang boga harapan muga-muga dihampura ku Allah. Geus kitu. Kitu. Geus kitu we kitu ya. Da urang teh ya teh neangan cara hayang ngabingahkeun Nabi kitu. Usahakeun dina ati teh mun kikian teh Gusti abdi teh hayang ngabingahkeun kakasih Gusti, hayang abdi mah teh tiasa kukuha. Abdi rumah seur dosa manawa-manawi tiasa ngabingahkeun kakasih Gusti atuh ajeunana dina dintenan kiamah. Ajeunana ngareret ka abdi, ngagupayan ka abdi, ngabedoleungeun abdi eta anu diharapkeun ku abdi ieu. Ieu inget ieu. Ieu mahal kacida, ya. Ajeng junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakasepanana teu aya nu ngabandingan di alam dunia ieu. Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dina keterangan dipasihan kakasepan anu ngadominasi satengaheun kakasepan ahli bumi. Tapi Nabi urang mah cenah ngadominasi sakabeh ahli bumi. Ya, sakabeh ahli bumi. Jadi keindahanana siga kumaha dina hiji wengi dina bulan purnama tanggal 14 bulan ayeuna mah para sahabat nuju ngariung di buruan masjid Nabi nuju nafakuran indahna bulan kan tidinya keluar junjunan alam ti lebet masjid apan bumi junjunan alam rapat sareng masjid nu ayeuna makom junjunan teh eta teh rapat sareng masjid ti baheulana ge eta teh bumi Siti Aisyah eta teh. Jadi pintu ke masjid gitu kan. Nah, batak dina hadis aya bahasa Kangjeng Nabi khoroja keluar ti gitu kan kamarna gitu kan. Keluar ti kamarna ai urang mun keluar ti kamar teh ti imah. Keluar teh beureunya tuluy ka jalan heula kitu urang mah. Ai hartina hadis eta mah keluar ti kamar teh ka masjid. Sabab pintu kamar junjunan mah ka mana? Ka masjid gitu. Keluar di kamar lebet ka masjid. Nah, lajeng eta sahabat kaget sadayana. Margi ninggal cahaya anu hurung mancur mancaura tina pamenteur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadayana kaget. Lajeng ngabandingkeun sareng keindahan bulan red. Wajah Nabi red, bulan red, wajah Nabi. Sadaya para sahabat sumpah demi Allah kami ngabandingkeun wajah junjunan sareng bulan purnama. Demi Allah wajah junjunan mungguli karena cahaya bulan purnama. Allah junjunan cenah di mana keluar keringat di dieu tah. Keluar tina taarna keluar keringat. Sepertos berlian buburisatan ngaluarkeun cahaya. Keluar keringat. Di mana sasauran cacecrotna ieu ludah ieu mancarkeun cahaya sing burisat. Siga ieu naon bubuk berlian di mana kasorot ku pada poe gitu kan. Junjunan alam di mana linggih di mana baik wangi nate dugi kasadaya sahabat puluhan ribu itu kan apan sahabat junjunan teh ieu dugi ka 165.000 coba lamun di dia junjunan depi ka mana ngariuk 165.000 itu kan tah sahabat junjunan nu ngalet ka junjunan ngiring-ngiring ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian aya nu wafat di Mekah tapi kan sakedik anu wafat di Mekah. Pan seseueurna di mana? Seseueurna waktu junjunan di Madinah Al Munawwarah.
Komo ketika hari tanu lebet Islam teh asrek-asrekan dugi ka hiji kampung 1000 urang sakampung eta lebet Islam dugi ka lungsur ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Alit-alitan dapatkan agama Islam. Kumaha cik sonokna para sahabat sareng junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi anjeunna mah. Tong boro cenah sahabat. Kafir apaleun di mana junjunan ngalangkung kana hiji jalan di dinya aya persimpangan jalan. Kafir apaleun. Tanya cenah Muhammad geus ngaliwat ka belah dieu. Naon sababna? Sabab aya khas aroma di mana junjunan ngalangkung mang poe-poe wangina anger meleber. Aya hiji bayi tiaman dicana ku ibuna teh sangakeun ka junjunan hayang diduaan diusap mastakana teh ku junjunan masaka bayi begitu ieu bayi diusap ti harita dugi ka agung dugi ka sepuh dugi ka pupus diibahkan di kumaha hihiliwiran seungitna ade mastaka Rasulullah di naon ieu ku usapan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkeun ieu murangkali teh mubarakul yamamah tuh usap pandangan junjunan mah kitu gitu kan matak dina berjanji disebatkeun gitu kan di mana junjunan ngusap kana mastaka gitu kan nempel antong borok kitu ayeuna mah urang nyareskeun ngimpi we gitu kan di antawisna nyaeta Sayyidina Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu wali kutub Imam Abul Hasan Asy-Syadzili anu aya thariqah Syadziliyah teh nya. Nah anjeunana ari wirid shalawat teh sok panjang-panjang. Shalawatna teh tara kirang tina 100.000. Salian ti wirid Quran, salian ti salat, salian ti ngaos, ngawuruk dan sebagainya mayunan tamu 100.000 wirid salawatna. Hiji waktos pinuh pisan tamu para raja-raja gitu kan. Sehingga anjeunana ieu sieun teu kakejar nu 100.000 teh nya anjeunana digancangan. Dicepetan wirid salawat 100.000 teh cepet gitu kan. Nuju ngaos salawat cepet gitu anjeunna ngantuk nuju linggih teh bari gaduh abdas. Tidinya disumpingan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina impenan dan lajeng junjunan sasauran Abul Hasan ari keriweuh mah ganti we ulah nu panjang-panjang teuing nu pondok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim surah teh gitu tuh di mana keur sibuk mah kami hayang nyium biwir maneh surah teh gitu tuh lajeng dicium lamayna Sayyidina Abul Hasan kulamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celengok dicium tidinya korejat gugah ti harita dugi ka wafat ieu lamai Sayyidina Abul Hasan hihi wiliran wangi kaambung ku para jamaah sadayana dan tapak dinaon dicium padahal hanya dina impenan dan impen jeung Rasul menyata ya nyata ya lain ngimpen urang jeung biasa lain gitu kan urang mah jeung jurig deui ngimpi teh gitu kan ngimpen Rasul mah nyata ya tah gitu tah urang sing sono ka junjunan alam Rasulullah sallallahu sing inget anak yatim gitu kan adalah jalma-jalma anu ieu teh dipikadeudeung ku Kangjeng Nabi Muhammad. Jalma fakir miskin ieu teh jalma-jalma anu dipikadeudeung ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha jalma nu daek ngurus anak yatim, merhatikeun anak yatim, merhatikeun fakir miskin, sing ingat ieu jalma bakal dipikadeudeung ku Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mawi pribados ngiring bingah dina ieu acara anu mulia rek ngiring ngadukung ngiring ngadedel moal panjang-panjang ya sakit